milih erek fun football, erek fight football. Karena fun football semakin siku Eta FC Pabrik geus gugurudugan ayeuna. Padahal orang filosofi fun football mah aing geus boga sebenarnya. Main bola lamun teu capek ku seuri lain fun. Eta bener. Kudu capek ku seuri mah. Bener. Mun capek ku skill mah nya geus menang Liga Champion. Bener. Sepakat. Tapi aing pernah ngomong eta ka si Kuaya, cek si Kuaya, mang da jang urang-urang mah justru fun teh kieu. Dah, aneh. Teu itu fun. Teu lamun maneh teh seuri teu fun. Heeh. Da fun mah kudu hahahi ieu tuh. Kudu funny kan. Funny kan. Fun teh tinu funny. Funny lain panik anjing. Ngudag kuat beberebetan. Kalem itu dari Liga Champion. Bola. Masalahna di nu cederana. Oh, ofisial. Eta fisioterapi kudu mayar sarah. Kudu mayar sarah. Kan lamun pemain Liverpool mah urang misalnya main di Liverpool. Fasilitas geus aya. Fasilitas geus aya, dokter geus sayogi. Da kudu ka Citapen mah euy. Jauh atuh. Jauh mahal. Tasik anjing. Nah, Citapen mah Cililin. Mah, Tasik guys, Citapen. Oh iya. Ieu mah nu Cililin tukang ngubaran nu potong. Mun di Tasik mah eta naon ngaranna teh? Makaroni. Mana pateuh dahar makaroni. Insya Allah lada. Anjing. Nya pateuh nya lada. Kuat kariweuki hirup aing. Tapi bener tepati karasa da beak lada. Nyeri. Kuat karusuh ke hirup aing. Dihandap nyeri di luhur lada. Lain di umbaran nyeri nah kalau di umbaran lada isu di luhur. Rek umbaran nu mana heula. Rek tulang heula, rek lada heula. Eta bener salahnya ngaranna daerah Citapen. Teuing lah. Mana mau korek oge. Bawa dong. Kriket anu mah sorry Kriket. Aing mah di Laci aya sabaraha. Bisi ieu mah. Naon? Aya nu nyokot. Pan urang oge di imah aya di nu kantong leutik. Bisi eta teh urut nyokot hati batur. Si Minggu datang ke imah aing, nying ieu korek aing emang nu maneh. Penada ada mana mah. Henteu mun aya nu ka imah pokok atau maneh tah. Mun aing menang loba ti kosan maneh. Sieu mun San urang numpuk sakieu na lamari teh. Anjing na lamari pas harita beberes, ih korek sok we cek si nyang geus bawa ku urang. Anjing tinu sakieu teh geus tinggal sakieu geus. Nya kan teu kaharti. Ngajajar opat teh ka dieu. Kaluhurna 5, 20 berarti. Leuwih mang ti 25 mah sieu harita di kosan. Opat. Urang nyaho si Gusman mah lamun korek teh ieu di kosan teh. Naon indit. Aduh poho teu mau korek. Beli bawa ka kosan simpen teh. Di mana nyimpenna teh? Ya. Ke indit deui. Aduh korek teu mawa meuli deui. Meuli. Asa gudang tempo beberes. Anjing ieu korek teh. Simpan. Gempuk eta jualan deui ku maneh beunghar. Di kantong yang Kang Ibing. Tapi ngeunah ayeuna mah. Rek ngarokok teh korek, aya tinggal cekes. Hayang seuneu teh. Oh, nyoba heula mah nya. Oh, atuh. Eta justru nu jadi pertanyaan teh. Di mana ayana seuneu da lamun misalkan ngomongkeun soal cai, tinggal empan ka tukang aya walungan, mah geus cai. Bener oge. Zaman prasejarah meureun. Indit ka tukang, bawa seuneu. Bener. Karep bawa seuneu. Di mana sok? Da seuneu mah kudu dijieun. Itu justru eta urang macam-macam lamun seuneu mah kan aya hubungan oge jeung mitologi. Naon? Nya loba mitologi nu ngabahas seuneu oge ti mana asal usul seuneu. Tapi karena meureun teu bisa ngajelaskeun secara ieu. Atak asupna jadi kanu mitologi. Nya meureunan eta Karena sok saha ayeuna jelema nu mimiti nyieun seuneu. Teuing. Saha teu kapikiran anjing keur bengong kieu. Asa hayang nu haneut-haneut. Naon? Sayang mah haneut-haneut. Da mih can aya. Can aya.
Rek naher kopi dah, naher makan. Sopnya. Kan Konsep naher ge can aya. aya lah. Can aseuna. Tah justru eta kenapa? Karena tidak mampu menjawab itu mungkin. Makanya si mitologi teh asup tidinya bahwa model mitologi Yunani nu pernah urang macam mah si eta teh Prometheus. Aya orang Yunani. Adina ieu meureun Promosopi. Aya di Promosopi, Promoteus. Si Prometheus bener. Jadi cek mitologi mah mimiti aya seuneu teh di alam dunia teh eta teh karena si Zeus. Si Zeus kan dewa petir, tapi petir si seuneu teh. Oh. Tinu petir, tah petir ieu teh si Prometheus dicokot. Oh dicokot. Dicokot si Zeus teh dicokot dihadiahkeun ka urang karunya cenah jelema paroekeun. Dewikeun. Oh awalna Zeus iseng. Itu lain Zeus, Prometheus. Oh Prometheus. Kan aya jelema yeuh paroek tapi euseuna gitu. Kan Zeus mah dewa. Tah si Prometheus mah iyalah naon? Lain jelema lain dewa gini kan aya makhluk-makhluk. Nya Naon gitu. Oh ningali meureun Karunya itu. Jika tariris paroek jeung poe. Jika kalau neangan naonnya. Araya euy. Jika eueuh kahirupan. Aya tapi poekeun mah. Poe geus magrib mah mah keluar. Legiteun obor ya. Kayak beda goblok legiteun obor. Parumun obor kata parumun obor. Jadi teu waramu anjing parumun obor maksud teh. Apa si Prometheus teh? Kala atuh kala. Neangan naonnya gitu. Gitu. Oh sakaimahna Zeus. Si Zeus dicokot, dicuri, dicuri terus dibikeun ka manusia. Nah, itu pengorbanan si Prometheus. Tadi dibikeunna kumaha atau dialungkeun? Dar. Jadi seunu. Durukan mati. Anjing siapa meret? Meret kadang dibentar aing. Itu tak jadi. Meret kadang dibentar. Ya kan si Zeus mah dewa bentar ya. Dewa petir tuh ngomong dewa bentar. Ya kan dewa bentar tuh petir. Ya tapi tengenangan kadang nguna. Dewa bentar. Bocor. Zeus dewa bentar. Dewa bentar. Eta. Dicokot. Berarti ayana seuneu di dunia teh bertepatan aja kayak hiji jelema bentar. Jadi oh iya. Nah mulai baiklah berkorban. Demi mana kacangan bae aing ke bentar. Cari dulu Di lumayan kan. Wah, hanet sia aing panas koplok. Kadon si Dea. Sia hanet aing mau tinggal ditutup. Aing lain di ubaran ngadon sia ngadeang di urang. Eta. Oh gitu. Makanya dihukum kayak si Prometheus ke si Zeus. Oh dihukum. Dihukum karena nyokot senjata si Zeus. Itu kan nyahoan. Direbut deh terus dihukum si Prometheus. Nah, makanya disebut pengorbanan Prometheus. Oh. Itu kuduna pengorbanan si eta aja ke bentar. Nyata anjing eta mah karangan aing nu dibentana. Si non ngaran teh pengorbanan Prometheus. Oh, tapi naha non ngaran teh si Bentara kan cokot deui ku Zeus ya. Seuneuna kudu balik deui ka Zeus. Kan tongkat geuning Zeus teh. Oh, gitukeun geuning jadi seunu. Oh, temereun Zeus teh salah lawaran goblok batu bisa ke bentar. Atos. Atos api atas tutup. Tuh kan maneh mah. Cek aing tong dicowok. Hukum. Dihukum eta. Tapi dihukumna eta ieu mang sadis eta. Kumaha? Jadi dihukumna teh diikat terus tiap subuh teh cenah tiap peuting apa tiap subuh aya aya manuk non memakan hatinya. Oh, tah eta isukna cager deui. Oh, dihakan deui ku manuk si pengorbanan si Prometheus teh tapi teu naon, urang rela demi
Ayana seuneu di alam dunia. Anjing mun aing jadi Prometheus nyeri hate, sia bisa babakaran goblok geuna. Aing leungit hate. Dipocokan manuk hayo. Sok babakaran sia. Oh, babakaran. Nyate nih. Raos ya nyate. Naher. Eta mitologi Yunani eta. Wah, pasti kesel sih jadi Prometheus. Di sindiran kapan make sana, bae. Lamun eta geus aya kembang api leuwih nyeri hati. Siap tahun baru. Meriah goblok. Teu ngeuleuh aing sia mah. Mitologi Yunani eta emang gitu caritana Yunani. Ya bener. Mitologi Yunani gitu. Malah jadi si seuneu ieu teh ditafsirkeun lain ukur seuneu nu aya di alam dunia. Malah jadi simbol pengetahuan. Oh nya? Nya kan gelap. Oh. Adanya terang teh simbol ilmu pengetahuan. Jelema teh jadi caang ku ilmu pengetahuan. Jadi terbuka itu, benar. Eta simbolna mah jero. Jero simbolna. Pengorbanan Dengan pengorbanan dipatokan dibacokan ku aing eta non manuk ekek. Dibacok ekek. Dipacok ekek. Demi dunia kacangan. Kacangan aing rela dipacokan ekek tiap beuting. Enggak penting nih. Enggak penting. Aing tuh bisa sare. Gitu, tapi lamun sejarah nu orang maca mah jadi memang di arkeolog teu manggih. Saha orang pertama kali anu memanfaatkan seuneu teh gitu. Jadi nu nyahona mah nya ngambil kesimpulan bahwa nya eta bener seuneu tinu awalna munculna di alam tinu sambaran petir. Kanu orang teh kanu pohon, kanu tangkal tah. Pas beres kehuruan kan si eta teh si leuweung teh. Oh si leuweung teh tanggeus si apina Pareum ngaleutikan. Nah dareketan we si eta teh manusia purba teh. Bener. Tong ka pareum euy, tong ka pareum kumaha jas. Bahaya ieu mun pareum. Mokoran. Ngacan aja sia. Wah, ieu rek pareum euy. Tapi bener dia gitu. Karena hana ternyata deket-deket jeung seuneu mah. Jeung karena bingung kan kumaha nyieun seuneuna deui kecatnya. Bener, bisi leungit. Bisi pareum sok. Bisi pareum. Mau tangkal. Anjing nu areula tangkal mah teu pareum. Buru. Gitu. Terus dipakena teh jang penerangan tah jadi aya nu mumpung kan kajadianna peuting. Terus aya seuneu eta udah dikatingali jadi caang. Aing nyokot lah. Mana modahan. Gitu. Udah tah jatuh jadi obor. Terus jang nyingsieunan hewan. Oh, tapi geus kadienakeun beureum. Terus teh jam penghangat hewan. Tah, jeung di mikirna orang-orang purba teh ieu ti mana datangna seuneu? Wah, ieu pasti dewa gitu. Matak disembah aya sabaraha. Nya aya dewa. Di beberapa mitologi kan itu model jadi dewa api di Hindu, jadi dewa Agni di Hindu. Mitologi dewa etara matahari. Tapi memang matahari ya hubungan jeung seuneu. Aya Ra. Eta tinu Mesir. Mesir lamun Ra mah Amun Ra. Oh benar Amun Ra. Eta Mesir eta. Oh jangan tinu ieu deh. Seuneu teh tinu letusan Gunung Merapi. Oh bener. Gunung Merapi jadi letus, jadi lahar. Karek kaduruk. Tah karek bisa babakaran dirinya, karek bisa nyenget rokok. Nya euy. Baheula masuk kumaha geus loba. Ya buruan teh geus mah aya daging kelenci 2 misalnya. Daging kalau urang ada daguan mah beledug. Murah jadi bangke atuh. Munding ngajugrug tilu. Ya kumaha. Kumaha babakaran teh 3 poe deui tahun baru. Kambing goling mah can ngabeledug. Mun teh eta kebakaran hutan gara-gara kemarau, kemarau panjang. Heeh. Meureun ti dinya.
Naon? Ilmu gesek teh. Jika nama. Ya kan kemarau, si daun saling bergesek, panas, jadi seuneu kan. Oh, cak aing mah eta beda deui. Nah. Cak aing mah gara-gara aya nu kan keur tiris. Mun tiris sok kitu. Oh benar. Wah, haneut naonnya nu bisa dikieu tapi haneut deui tah nyobaan teh nu eta. Kanu batu. Kanu batu. Mitina mah lain kanu batu heula. Mitina mah kanu Ya, tanduk kayu. domba. Tanduk domba di kitu-kitu. Anjing teh gara jiga nu gelo. Lebe anjing teh. Hurung. Kareng make dahan. Oh bisa. Aya mah hese eta mah baheula urang keur diajar ngahurungkeun seuneu make ngagesek. Nya atuh. Hese ngahurungkeun teh. Urang teh bisa harita gagal urang teu dihukum. Oh, ini mau dihukum. Main Prometheus aja. Dihukum. Teu bisa mere cenah. Duh, nya baheula keur naon pendidikan. Di kelas pecinta alam kan kudu bisa nyieun seuneu maneh. Digesek itu kai. Jadi teh ieu naon? Dah ranting-ranting kering, jeung daun-daun kering gitu. Eta dulu ya anjing. Wah, ieu teh hurung, ieu nu hurung anjing beureum. Berdarah saya ini. Anjing beureum. Peris abi. Peuri tata. Sacan membuat api teh fasena adalah menjaga api. Jadi bener dijaga. Bener dijagaan. Dijaga. Jadi lokasi kabentar teh eta dijagaan meh terusan menyala. Untuk dialung-alungkeun sopa. Kan ayahnya. Kasur. Asyur. Risbang nu geus teu kapake. Menerima barangkal kan. Lemari butut. Anu maneh. Biar tetap menyala. Bener, kan ngajaga heula. Karena can bisa nyieun. Nah bener tuh. Karek we, kemudian manusia belajar membuat api. Ada beberapa cara menggesek 2 batang kayu sampai menghasilkan panas yang cukup untuk membakar serbuk kayu. Ada memutar kayu menggunakan busur agar gesekannya lebih cepat. Jeung membenturkan batu seperti batu api flint dengan mineral yang mengandung besi sehingga muncul percikan. Nah, itu eta teh penemuan yang mengubah sejarah manusia karena saacan aya seuneu mah atuh dahareun teh kabeh dikulub. Kita ngubah ngulubna nya. Ngulubna. Atah berarti. Atah. Baheula mah pan berburu teh geuning anu dinu film-film berburu cat paehan geuning kan geus terus dicokot jantungna di dahar didinya keneh geuning sok maneh nu maehan terus maneh ngadahar jantungna. Atah wa. Heueuh nya bener eta. Atah baheula mah tak disebut kanibal oge. Kanibal mah ngadahar sasama tuh. Oh, ngadahar sasamanya. Atah oge eta kan. Nya sih. Sama oge. Dipais heula. Di semua. Aya kanibal tapi abi sok disemur. Ayo yang disemur. Sing lucirnya cenah bumbuna. Tuh kasih ibu eta kan. Si ibu eta masuk dipais geura. Pais leungeun itu. Pais leungeun kenca. Tolong. Gitu tuh. Karek we, geus aya api, karek we dibakar, nya aya nu dikulub, pokona geus aya naon teh? Perapian mah jigana eta naon di sate nya kan? Nya dipanggang gitu tah. Dipanggang, di babi naon? Kambing guling. nya diasap. Eta mah asapna beureun ka dieunakeun euy. Meureun eta ge aya, jadi si Kebagian sieun kebagian asup. asapna hungkul. Geuning asap. Geuna deui sia tah. Sok maneh aing mah ieu. Aing ieu. Oh, kabeh jadi hayang kan asup. Daging asap. Daging asap. Di dinya. Tah heueuh di dinya tah. Karek we aya nu kanker. Nah. Karsinogenik kayak maneh. Karek Kolesterol. Heeh tah. Kanker teh muncul gara-gara jelema manggih seuneu. Heeh sih. Di zaman baheula mah zaman orang purba can aya kanker, can aya seuneu. Can aya seuneu. Ngan paroek. Pilih we, erek kanker rek poek. Caang dari kanker. Sehat aja poek mending. Nyang ngerti neuleuh poek nu. Aja. Tapi eta zaman can aya seuneu mah
Berarti kegiatan teh nganti isuk-isuk nepi beurang. Ka beurang. Eta ge lamun anu daerah Katulistiwa Lamun nu waktuna sakedeung, nu normal. normal kan aya nu Waktu beurangna sangan 24 jam. anjing berburu kan 4 jam. Balik deui. Geus kaburu poek wah kumaha. Sia berburu menang naon yang menang jamu anjing. Eta mah lain berburu atuh eta mah metik. Eta mah ngala goblok. Eta mah Lain berburu. Aisyah berburu ku gantar goblok. Di mana? Berburu ku gantar. Nyamang. Nyamang tuh udah kena 4 jam atau kumaha. Awe baes. Eta. Malah di mitologi orang maca lairnya ya. Mitologi ge memang loba nu ngomongkeun api tuh. Mitologi Hindu bener tuh Agni sang perantara dewa api. Salah satu dewa paling penting dalam bedak kuno ia digambarkan memiliki kulit merah, 3 kepala dan menunggangi seekor domba jantan. Sebagai utusan antara manusia dan para dewa, si dewa Agni teh. Cing, aneh oge nya huluna tilu. Debat sorangan. Eta juga naonnya nu kan mitologi, makhluk mitologi mah kan emang ararane. Tapi kan ada kemungkinan debat tapi lu hulu menyatukan berbagai macam kepala teh susah, Pak. Di organisasi ge. Ulin ya, kela rapat we. Lihat. Ya mah rapatnya sorangan anjing. Aing keur meeting. Jeung saha jeung ulu kencah. Geus sepakat nu kencang ieu nu katuh Truk. Goblok. benernya. Riweuh. Jadi jelema teh geus sampurna. Nggak sempurna. Pada sabulu. Pada 20 mah. Riweuh sia teh. Kabeh di mitologi aya mang tuh. Mitologi Tiongkok aya Jurong sang dewa api, kangarana Jurong tapi kisahnya yang paling terkenal adalah saat ia bertarung melawan Gonggong. Dewa air. Jurong berhasil menang namun Gonggong yang murka menabrak gunung Bujou sehingga menyebabkan viral langit runtuh dan memicu banjir besar di bumi. Oh, Eta dewa Jurong. kan emang naon ngaranna teh sok di head to head kana teh api lawan air. Eta ge dina Avatar. Naon? Anu 4 elemen. Bener. Naon? Api, air, angin, jeung Tanah. Malah orang pernah ngadengin mang ya mah Kang Ibing nu siaran ngajelaskeun bahwa memang di orang pernah ngobrol jeung baturan orang nu mendalami silat. Ternyata kan eta si Avatar teh film silatnya, silat Cina itu jadi kungkunan bela diri Cina. Tah memang tahapan bela diri teh rata-rata lamun bela diri ti timur opat. Tahapanna api, air, angin, bumi termasuk silat cenah. Oh. Jadi naon istilahna teh banyu naon gitu. Oh. Jadi nu mimiti mah seuneu. Oh, nu mimiti diajar seuneu lah. Seuneu teh tahap tingkatanna teh. Jadi lamun seuneu mah hawana panas. Eta kan ribut. Oh, eta nu karek diajar mah panas. Oh, nya bener. Kaluhur deui, nantang. Heeh, bener. Karena seuneu keneh manehna. Tapi panceg. Sok sih yang disunut ku aing. Bentukna kumaha oge seuneu mah anggar kaluhur gitu. Ya bener. Nya so. Tarakan kecuali aya panci di luhur mah. Karek nyebar. Tapi kan anggaran genangan mah kaluhur. Nah, kaluhur bener. Seuneu mah tuluy kaluhur mah. Bener. Lu pasti seuneu kanu cai, tak cai sabalikna, cai mah kahana. Handap, bener. Ngarangkul kanu hanapeun. Ngisi kan kosong. Sehat cai. Bentukna non si bentukna ngikuti wadah. Bener. Sebalikna. Namun misalkan wadahna teko, cai jadi teko. Cai jadi gelas. Jadi gelas. Ngikut. Selanjutnya angin. Mun angin mah teu ngabeda-bedakeun sarua kabeh. Rek nu handapeun, rek nu luhureun, egaliter. Bener, rek nu luhur, rek nu handap. Mun angin-anginan asup angin. Tah nu terakhir bumi. Bumi mah paling cicing. Diciduhan, dikiihan, dijejekan, cicing. Dipatok Cicing, dipiceunan sampah ge cicing mang bumi. Ya harus silat dipiceunan sampah. Deh. Gila sampai bumi ya sih di alungan rentang ge cicing we bumi. Nah mana ya ayeuna kudu menguasai ilmu bumi. Kumaha cenah menguasaina?
kudu ditimbun ku sampah. Diduru. Ayeuna si duru. Ya. Cicing. Bapak-bapak beres di masjid. Di Emrat. Cicing. Tapi sakalina bencana nugulahikeun ku bumi, malah anu bisa nahan. Bener, gempa bumi. Gempa bumi, Longsor. longsor. Ya, bener. Moal aya nu bisa ngelehkeun. Bener. Ditahan ku sakumaha oge. Heeh. Rek dibanyur ku cai ge anger. Bisa. Jadi ya tetapi halus secara filosofi halus. Filosofi mah eta. Dan filosofina opat eta teh araralus mah kabeh teh. Heeh. Boga filosofina masing-masing. Bener, Matak si Avatar ge kan opat. opatnya bener. Gitu, Kudu menguasai 4. Eta teh filosofina eta teh kitu. Ramai bisa mendamaikan dunia. Karena dunia teh terdiri dari 4 elemen. 4 elemen. Aya deui aya 5 elemen sebenarnya mah. Jeung Jeung di Diriadi. teu goblok. Elemen eta. Diri hati. Drummer aja. Elemen. Drummer elemen eta bener. Mana nama agak bug. Kuduna bener eta nya. Elemen teh kuduna mah gimmickna kitu. Gimikna kitu hiji leuh seuneu. Seuneu, vokalis seuneu. Vokalis seuneu jadi ngagebur we. Tukang luntam-lentam manehna. Gitu, tapi eta manfaatna seuneu teh. Jeung deh mun dipikir-pikir ya, aing kemarin cek si Rangga, seuneu teh nu ngabedakeun jelema jeung sato. Tuh, bener. Sato eueuh anjing nu memanfaatkan seuneu. Bener sato mah eueuh nu hayang si duru. Karena jadi asap. Sato si duru jadi asap. Ngaranna di asap. Ngarariung domba. Kambing opatan si duru. Benar tiris. Oh, jadi dapet jadi asak. Asap jadi nak kambing asap. Tapi bener eta eueuh sato anu memanfaatkan seuneu eueuh. Eueuh, beruang neangan naon karena teh? Beruang teh dahar lauk, neangan lauk kan laukna yang di kulu heula. Teu bisa. Teu bisa kamu dibersihan heula sisikna. Wah, lila. Oh anjing lila. Gitu lah. Bener. Itu mah geus keterampilan jelema. Bener. Da eueuh nya sato sireum, semut api. Aya semut api. Aya, tapi kan eta mah non julukan, lanian. Teu ngaluarkeun seuneu. Teu ngaluarkeun seuneu. Semut api. Kecuali hewan-hewan mitologi. Naga. Naga kan bisa ngaluarkeun seuneu. Bener naga. Godzilla. Tapi da naga mah mitologi. Aya da nulak naga. Tapi nu basa keur diobrolkeun jeung si Kang Yoga PHB gini. Naga teh mana percaya atau henteu? Karena di setiap negara aya mitologi soal naga. Betul sih. Sigana mah aya kan ngaluarkeun seuneu. Nya ngaluarkeun meureun. Henteu, kocar ngaluarkeun. Tapi teh lamun utah. Lain kekuatan tapi utah cenah. Penting dah, runtah sup angin. Su angin kare keluar deuna. Terus ieu naon ngaran teh? Phoenix oge teh nu seuneu. Kan aya di ieu eta di nu mitologi Cina mah. Phoenix teh di mitologi Cina gitu. Seuneu teh hubunganna jeung kematian jeung kebangkitan kembali. Oh nya? Matak tradisi-tradisi di beberapa termasuk di Bali, di Duruk, ngaben. Anu di kremasi, eta teh salah sahijina adalah filosofina di Duruk teh memang kematian tapi membangkitkan kembali. Kebangkitan. Jadi pintu gerbang menuju ke dunia baka, alam baka. Oh. Jadi kudu di Duruk teh simbol dari mana paeh di dieu hirup di alam baka. Di dunia lain gitu. Ya benar. Eta Tah Phoenix teh sebenarnya di Sunda ge aya. Iki Phoenix lain. Iki Phoenix mah atusan teh iya. Aya ieu versi leutikna Kapinis. Eta teh Phoenix. Baheula aing ke leutik lamun aya manuk Kapinis. Eta kadesna non ngaran teh kudu nutupan ceuli gitu mun teu imah maneh ka duru. Oh bener baheula kan kitu baheula. Aya mitosna kitu Kapinis. Tah Kapinis teh incu tina Phoenix.
So gue kumana susuri pancakakina. Coba gelutkeun jeung golejra. Klarifikasina mah uncuing. Oh, uncuing eta. Manuk jurig cenah eta mah. Mun aya uncuing cenah mitosna mun aya nu maut. Padahal di dunia mah emang per sekian detik aya nu maut. Eta tak aya nu maut. Itu tapi di daerah urang. Tapi sok bener sih ya. Nah, kan karunya nih cuing aing mah heheotan goblok jadi kasalakeun. Manya euy. Lain urang cenah nu. Eta mitologi non? Mesir tuh Sekhmet aya dan api matahari. Tah ieu kare Amun-Ra mitologi Mesir. Api di Mesir kuno juga dipandang sebagai simbol dualitas pembawa kematian dan kebangkitan kembali. Itu benar tadi. Oh berarti di Mesir. Mesir dipercaya sebagai hembusan napas api Sekhmet yang mematikan bagi musuh-musuhnya. Paingan hareudang di Mesir mah. Sekhmet adalah dewi berkepala singa yang diasosiasikan dengan matahari. Eta Sphinx. Oh, Sphinx. Eta teh dewa api. Dewa napas api. Dewa Sekhmet. Sekhmet ngaranna. Sekhmet. Ngaranna mah Ahmed ente. Ngan di Sekhmet saya tuh ku si Sekhmet. Lain orang selama Sok gitu. Sekhmet mah. Si Sargus tuh kan kayak gitu bala. Si Sargus. Si Sarmal. Naon atuh teh. Elemen suci api teh di beberapa mitologinya. Mata kata non kaum Majusi kan. Majusi bener. Nah, nyembah api. Bener, nepi ka disembah api teh karena di beberapa non teh kebudayaan memang eta dianggap suci jeung pengetahuan, simbol pengetahuan. Karena menerangi. Eta. Jadi kan memang lamun ditinggali mah api kan naon sih ngaran teh pepatahna teh api teh besar jadi lawan, kecil jadi kawan. Teuing kitu nya. Ini tapal. Api teh gitu. Jadi kalau kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan. Oh benernya. Kalau ngeletik mah jadi kawan tuh. Oh, kawan merokok. Tapi begitu badak. Wah, tuh anjing rek ngarokok lagi. Sebenarnya asal. Apaan sok keselnya? Tong boro api nu badag mah. Nyum korek we nu yeuna badag teh. Oh, anjing. Asli. Kan sok bingung ieu rek ngarokok terus nyemah. Gitu atuh da. Tuh nya aya disembah eta kan nu disembah dewa-dewa. Ini dewa api, disembah. Disembah. Aya nu nepikeun ka mere sesembahan ka dewa-dewa kan nepikeun ka ngaduruk naon. Bener. Enggak gitu. Mere persembahan ka dewa api. Jeung baheula kan zaman-zaman jahiliyah jadi anu anak lalaki kudu diduruk. Yang persembahan yang dewa-dewa kan. Ini sampai ayeuna mah malah si aseun teh malah jadi difungsikan dalam berbagai kemasan. Nya model ieu korek, jadi korek. Terus nu jang ngabakar daging kan beda deui. Di torch. Nah, nu kitu. Kompor geus enem tinggal strek. Baheula kudu kitu. Nya. Geus segala digampangkeun Kompor minyak tah ieu non urang runut di unggal generasi penggunaan pemanfaatan api. Kan baheula mah dipake jang obor. Obor jeung tadi penerangan. Jeung non menghangatkan tubuh atau mengusir binatang buas. Lamun di leuweung di film-film kayak maung cenah meh maung sieun gitu. Emang benar sieun maung? Sieun maung ningali sieun. Oh. Dah atuh dah kan tadi cek maneh lamun aya di mana maung ilusi duru. Kan asak cek maneh ge. Bener. Urang ngeusi duru tiba-tiba mau ngiring atiris. Komo singa embung saya buk aker halus. Sieun mah. Sieun. Atak baheula bener keur diajarkeun di leuweung. Salah sahijinya urang keur sok-sok leuweungan. Nya geus non sieun aya binatang buas, ya binatang mah sebenarnya sieun ku sieun teh. Ya benar. Mun aya sieun teh mau ngadeuketan. Terus maju deui aya patromak. Eta kan make sieun oge. Bener, patromak. Wah hese eta mah. Make cekes teh nih. Patromak mah dikitu. Bener. Kan tapi awalna dikitu heula, dicekes heula si ieuna. Si naon ngarana teh?
sarung si sarungna, Si jerona. karek di digebos. sarungan heula kan. Nya. Karek digebos. Orang pernah kauruan, aneh digebos-gebos teh beb gitu. Eta hese mah. Hmm. Si sarung teh lamun kompana kurang ngeunaheun jadi kaduruk si sarungna. Nya. Batur mah teu ngartieun emang kumaha di sarungan. Hmm. Da barudak lamun barudak ayeuna teh apa-apa trauma kumaha bingung man. Sarungna bisa aya sarungan. Benar. Da konsepna mah juga bohlam. Digebos lam. Nya konsepna juga bohlam. Bohlam kan anu hurungna mah sabenerna si kawatna kan. Nya. Si kacana mah eta jang nyebarkeun cahayana tah si patromak ge nu hurungna mah nu tadi nu di jerona leutik tah si sarung ieu teh jang menyebarkan cahaya eta. Jadi mun gede teh Lamun gede teh kaduruk si sarung gitu. Nya. Pernah soalnya aki urang eta kaduruk sarungna tah. Aing ngangan sarung patromak harita jam 2 peuting anjing ka pasar. Pasar baru kaing ngegedor warung. Meuli sarung 3 kaduruk kabeh anjing. Wah anjing. Mana bahas. Tengah peuting deh. Da kumaha poe kudu naik teu naik. Jeung patromak tah urang kadienakeun mah si patromak diganti mang lain ku minyak. Kunaon? Make gas. Gas nu 3 kilo. Bisanya? Bisa. Oh, Bisa mang. Jadi orang ningali tukang nasi goreng. Baheula saacan diklat. Manehna make patromak tapi make gas teh. Jing antik cek aing teh. Nah bisa mang. Bisa atuh mah aing mah insinyur. anjis. Makeper. Kumaha tuh mang urang mun hayang dikieukeun bawa patromak masuk. Jeung gasna urang dipanggieunkeun. Dipanggieunkeun ku manehna alhamdulillah teh sarung tara aya di kaduruk. Karena tinggal Geus teu kudu dipompa. tinggal ngulinkeun gas we. Eta. Terus ngadamar mah pernah ngadamar tuh. Nya damar mah leuwih leutik di cempol di patromak. Nyieun sorangan tapi urang pernah. Damar nyieun kumaha? Jadi non ngarteh tinu kaleng di bolongan si luhurna teh. Karek teh ieu non. Oh, nu kaleng sprit gitu. Kaleng kongguan gitu. Oh, henteu can pernah. Di bolongan terus jerona Sumbuan. di sumbuan atau ente make lilin. Urungkeun lilinna jadi dadamaran gitu bae. Ya kan damar teh leuwih leutik di patromak. Cempor Cempor, aya damar, aya patromak eta mah. benar. Ya kan? Benar. Jenisna ya cempor, patromak, obor. Obor. Obor mah kan kitu. Di cepongan kieu obor. Cempor nu di jingjing, damar. Damar sarua di jingjingan leuwih gede, patromak oge di jingjing sabenerna kan leuwih badag. Nya. Non ngarteh si cahayana leuwih gede gitu. Mun damar mah jiga ieu lah mun ayeuna mah jadi center. Tah ayeuna center. Kan tinu cempor, damar, patromak, center. Gitu. Terus iya non lamun tinu kompor, asalna kan kompor tinu non eta teh kayu bakar. Oh, iya Hawu. Bener hawu. Tinu hawu heula. Tinu hawu pindah kanu kompor areng. Kompor areng. Aya briket batu bara Oh, iya bener. Atauna parafin. Parafin. Apa tuh parafin? Apal aing. Pernah make sakali. Bau diklat anjing. Aing mun masak make parafin anjing asa bau diklat. Penyiksaan unggul anjing memori. Bener. Kanu gas. Kanu kompor minyak. Kompor minyak, ayeuna kompor gas. Kompor gas. Geus tinu kompor gas malah ayeuna mah kompor listrik. Nya. Geus teu butuh api. Geus teu butuh api ayeuna mah ku listrik. Ayeuna mah naon sok anya nu butuh api? Bisa rata-rata Jadi saeutik kan. Nya masaknya jadi aya kompor listrik. Nah ngercai ku listrik ayeuna. Nu dicetrekeun kan. Terus Magic jar. Listrik nyangu teh ayeuna mah. Baheula mah kan nyangu kudu kulangsung. Kudu kulangsung Beuseuneung. Ayeuna mah ku magic jar. Magicom. Terus paling ya lamun misalkan ngarokok kadang-kadang aya geuning anu si korekna teh ngan beureum hungkul terus nya eta di mobil. Di mobil kan. Tapi eta ge seuneu nya. Seuneu. Bara eta bara. Tapi nah aya seuneu bodas, seuneu biru jeung seuneu beureum. Cek aing mah beda ieuna naon ngaranna teh beda bahan bakarna. Oh,
jadi warnana beda. Mun spiritus biru sih. jadi biru. Heeh sih. Mun minyak tanah Minyak jadi tanah beureum. beureum. Soalnya di nu si nonton Avatar aing si Zuko mah apina beureum. Nya Si Ajula mah geus biru. Ajula mah biru. Si api biru. si api biru eta Si api biru. spiritus eta mah. Tas spiritus. Ti spiritus teh. Ngan suka inum. Mun keur camping kan bodas. Si spiritusna Heeh. anu botol aqua. Sok pahili jeung botol nginum. Lak euy anjing tiis. Kuburakeun anjing nah anjing goblok minum spiritus anjing. Kurang burageuna hareupin obor jadi gitu. Oh anjing kalentab. Beda. Nya sih. Beda soalnya lamun minyak jeung spiritus teh bedana eta mah. Lamun minyak teu ngalentab. Jadi ieu seuneu ieu non ku minyak seuneuna bakal kitu. Tapi lamun ku spiritus seuneuna ka dieu. Ayo sok ninggalian tah video anu kitu tah nu kalentab pas keur kigituan. Spiritus. Jiga nama belegung tah. Karena lamun spiritus mah ngudag, lamun seuneuna kana spiritus mah ngudag, lain cicing. Oh. Tapi menurut urang ya jelema-jelema anu eueuh gawe adalah anu nyiptakeun sepak bola api. Karena itu udah panas kan. Apa panas teh cek mani? No. Cek atlet naman teh nya. Cek atlet geus biasa mang, manehna mah geus latihan ti leuleutik. Tapi maksud aing kan aya bal beliter gitu anjing. Kan peuting mang. Di mana aya sepak bola api main isuk-isuk di mana? Oke. Eta peuting. Da peuting mainna. Bener. Bae jelema mah teu kacirigin, penting bala kaciri. Ai gawang, bae da lain ngagolkeun penting mah. Nyamaskeun. Tah nepikeun ka bola api mah aya ngaran setanna Banaspati. Oh nya nu bola api. Bola api. Eta daerah itu eta. Jawa ge aya tah Banaspati ngaran teh. Nya Sumatera nu kitu naon ngapung gitu kan, ngudag imah nu tujuna ditarget kan. Padahal gampang cek aing mah kitu mah. Heeh. Make karung goni baseuh we. Buleun. Anjing. Buleun goblok. Geus beres. Mau gantar cek aing tewa ka. Celongan geus cai. Terus Anjing aya jurig teh melepas ya. rek mana sia maneh? Aya jurig nu teh melepas ge. Ngaletikan. Tapi orang can pernah ningali sih. Jangan urang can pernah. Bola api ting bener ting itu ya. Sampai pada akhirnya jadi kembang api. Bener. Jadi kembang api kan. Tah eta saha nu ngamimitian jelema nyieun kembang api da teka bayang ku urang mah itu nu seuneu ngabeledak terus jadi hiburan gitu. Cina nya. Budaya Cina sih kan. Sok bro. Di Cina mah aya kembang api anu tina bisi bara di ketrok jebur. Oh, gening lamun peresmian gening petasan heula gini. Di film-film Jet Li. Bener. Ya kan. Barongsai jeung seuneu. Cek kurang tanyakeun ka si GPT Sejarah ieu naon? Petasan, sejarah kembang api. kembang api. Awalnya Bener bukan kan? untuk hiburan tapi benar orang Cina. Cina. Para alkemis Tao ya. Jadi anu ngarti kimia orang Tao keur neangan ramuan untuk keabadian. Nah, manana teh nyampurkeun areng, belerang jeung kalium nitrat. Nah, yang abadi terus neangan areng anjing. Bukannya menemukan ramuan awet muda. Campuran itu malah mudah terbakar dan bisa meledak. Jadi ganjang lain abadi itu tibalik. Iya no. Nah pokoknya itu melengkung berarti. Urang teh hayang abadi ya meh hidup teh panjang gitu kumaha cara Awet. neangan areng tah jelema nu mitina tah nu ngomong kitu neangan areng tah. Eta nu salah. Awalnya gitu karena geus meledak ngadon jadi mudah terbakar akhirnya oh iya bisa jang senjata awalnya jang bambu meledak ya. Oh eta non kakarbitan teh. Lodong. Ya lodong. Jadi saat Chan mengenal mesiu, masyarakat Tiongkok udah punya tradisi membakar bambu hijau. Bener main lodong. Main lodong, teh Cina main lodong teh.
di lembur bebeledagan teh. Jadi pas non ngerti saat dipanaskan, udara dan uap air di dalam ruas bambu mengembang hingga membuat bambunya meletus keras. Mereka percaya suara ledakan itu bisa mengusir roh jahat. Oh, baheulana aja ngusir roh jahat. Jeung ngaganggu jelema nu sare. Nggak ada berang-berang siapa tuh. Ulah sare tapi dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat. Kudu diusir, kudu diudangkeun. Kulodo. Terus itu di sare berang. Roh jahat menguasai. Tuh aing dikuasai roh jahat dulu ya. Udah sarena jam 11 aing berang. Aing kan hirup tuh maju-majunya euy. Aing butuh lodong. Betul lodong yang mengusir roh jahat ya anjing meh. Eta sare wae. Itu sare wae si Kamal. Nah gitu, dipakai jang mengusir roh jahat. Setelah mesiu ditemukan, bubuk mesiu dimasukkan ke dalam bambu sehingga ledakan jauh lebih keras. Ini cikal bakal petasan. Oh, tinu lodong, karek lodong. di petasan. Dari petasan, kareknya kena kembang api. Kalau ledakannya dibuat di udara pasti lebih menarik gitu. Oh, bener. Jangan mah iseng deui wae. Iseng. Jelema cing teu kabeh ningali euy. Nah, aing kalangan anjing si mah udah jangkung. Surang jeung di luhur gitu. Itu nama, yang nggak saya lodongna ka luhur kan ulah goblok. Bisa nimpa ka batu. Kudu ngabledug di luhur. Cik kumaha nya teh kitu awal. Aya nu jangkung. Kalangan nu penek di tukang. Nah, itu kan bener. Mengisi tabung dengan mesiu dan membuatnya meluncur ke langit menggunakan daya dorong dari pembakaran mesiu. Ketika mencapai ketinggian tertentu, tabung itu meledak dan menyebarkan percikan api. Awal nama warnana koneng oranye dari bara api hungkul. Nepi ka ayeuna warna-warni. Ayeuna mah warna-warni eta mah geus make Zat kimia ada barium, tembaga, natrium gitu-gitulah. Pakai ontan, geus warnaan gitu. Kandareun da yang aya warnaan di ontanan bae lo. Pisang goreng teh kurang koneng ke ontanan. Itu dilatih kada ke ontan. Asli aing ngobrol jeung kolopek gitu. Aing mah ya kene teh nya dagang ontan. Baheula da aing mus-mus nu meuli ontan ke pasar teh. Tong jajan eta, ontanna lo batuin. Oh, kuat ka. Beureum lucir, beureum na teh geuning. Hedo. Aduh. Tapi bener sejarahnya juga gitu. Bener. Sejarah di Cina berarti. Cina memang segala rupa loba. Oh, dioprek atuh. Itu karena tadi peradaban yang kebudayaan Cina baheula kan maju, paling maju. Jadi jika nama ti zaman baheula jelema anu pangreana teh di Cina. Cina. Jadi lo baru mikir gitu. Kertas bahkan di Cina, kertas. Loba lah nu di Cina. Termasuk eta pemanfaatan api teh akhirnya jadi asalna jang non ngarti mengusir roh jahat jadinya jang perayaan. Jadi kan hiburan. Tadi jadi ayeuna nu jangkung nu penek bisa ningali. Bisa ningali. Cari wang ayeuna jang. Kan anu nyieun lodong jadi teu payu goblok. Gara-gara sia da nyieun tasan anjing. Jadi kudu peuting kan. Kan nyieun kembang api mah kudu peuting. Ngebeledukeun kembang api mah. Ya bener. Kaganggu we atuh di sarare jadi lain ngusir roh jahat sama ngonang. Ngonang roh jahat. Ngonang roh jahat ayeuna kerti berasare. Yang geus aing rek beurang nggak tahu. Kembang api berang-berang itu dikatinggalin anak. Dekat siri. Tapi orang pernah bola non ngerti nonton kembang api pas tahun baruan di Masjid Agung. Tahun 2000 sabaraha 2007 2008 gitu. Nah aja eta mah hayang ningali langsung kumaha ini ternyata benar meriah. Resep. Beresna kan jam 12:30-an jam 1. Balik ke sebuah angkot teh. Geus lah Masjid Agung sare we aing teh. Di Masjid Agung neangan kan di kuncian deh. Jadi kan bisa sare di terasna. Kurang teh neangan jang alas aya dus urut. Anjing sasarean di dieu we. Amparkeun dus sare we. Diusir aing ku gembel. Nah, eta bane pengalaman berarti diusir gembel. Anjing diusir gembel. Jang Sulaiman ibu. Jeung punten atuh. Baheula mah memang non teh pasar baru loba nu sare di teras. Nah, ayeuna mah geus eueuh sih kan. Eueuh ayeuna mah.
Oh, eta nu kamari rame mah nu di Jakarta mun teu salah di moal mana? Oh, nu di Bekasi gitu. Naon? Aya perayaan tahun baru di moal ieu ngarumpul jelema ternyata Karunya. mana kembang apina cek sah ada moal aya. Depok ting Bekasi geus ngarumpul jelema nu ngan kembang api. Eta nu di Jakarta aya nu perayaan kembang api rek nyeungeut non kembang api dina jero mobil tapi kan ka jero. Si Eta kembang bahaya. apina eta ngabahayakeun. Jeung aya nama nu di Jawa geuning, bahaya mah. Anu nyieun babalonan, anu non mupeskeun kaca imah karena si entreupna teh di imah batur. Oh nya bener. Kahuruan Ya, Pokoknya kahuruan eta kecelakaan. Nah, eta api teh besar jadi lawan. Jadi lawan eta. Ngalawan seuneu teh lamun geus gede mah. Nya, geus gede. Nya kan. Detik keneh mah Bisa diwara. Detik keneh mah bisa diatur, geus gede mah ngalawan. Bengal. Nah, ai seuneu mah kitu mah hawana panas. Nantang. Panasan mah. Panasan. Tah jadi teh non ngaran teh diasosiasikeun ka beberapa hal. Ya kan karena seuneu panas, jelema anu gampang emosi, Sebutna panasan. tersulut emosi kan. Tersulut emang. Bener, Anu tersulut mah kan api biasanya. Sumbu pendek. Sumbu aya pendek. istilah, malah kadienakeun mah. Ya. Sumbu pendek gampang mah beledug deh saya mah. Petasan cengeng. Sumbu pendek teh kitu petasan. Segitiga saya mah. Terus diasosiasikeun deui kana semangat. Bener. Berkobarnya api semangat. Berkobar tinu. Jadi memang tadi nu opat filosofi eta bahwa nu hiji aya kelemahan jeung kekuranganana. Jadi di sana tadi non gorengna nangtang, hayangna ka luhur gitu nangtang ka luhur tapi eta panceg. Ya. Teu cek aing kieu mah di sana mah. Terus tadi penuh semangat. Ya. Semangat keneh. Bener. Terus dimimiti diajar mah. Geus jiga bumi mah mang cicing. Tah, aing mah geus tahap bumi mah cicing. Rek di kumaha ge cicing aing mah. Rek di emrat. Rek disapu. Aing mah Rek dikeruk. Aing mah cicing. cicing. Paling sabar bumi mah. Bener cek aing ge. Terus salah aing pernah ngomong Kamalocon mah cowok bumi. Bener. Karena cicing wae di bumi. Cicing aya di bumi. Jeung sabar juga bumi ya. Sabar juga bumi. Pernah ningali aing emosi eta teh. Jarang aing mah emosi. Berarti keur bencana alam. Eta anjing keur longsor eta teh. Keur gempa ya anjing. Gempa tektonik mah tuh aing. Ganjang anjing. Ngadat lagi bari. Oh, Modal. Gempa tektonik mah. Adat-adat bari modal. bawa mulang terima tai sia. Gempa vulkanik kita maksud aing teh. Gempa vulkanik bari bright bro teh. Eta wedus gembel. Udah skip. Ayeuna mah seuneu kapake pisan jang perokok Heeh lah. dalam bentuk korek kriket ya mata kieu teman sekamar ya dalam melestarikan api Budaya ya teh. budaya Di jeun mitologi tuh si Prometheus nya. heeh teh aing jadikan merchandise so. Prometheus mah nepi ka dipacokan ekek tadi nepi ke jang seuneu. demi korek Demi korek. Demi kriket. Prometheus. demi jipo Jadi lamun mana ente meling ke korek teman sekamar tengah hargaan Prometheus. kan Anjing aneh geus ngaledek Zeus. anjing